Hah? Naon? Lu markisa euy. Oh, luput. Masak atuh masak. Lain masak Ieu tah. Heuh ieu teh. Tuh. Aing mah ieu Tuh. Loba kieu nya Mang nya. Coba. Aing ampun. Lain Mang euy mun mawa karung euy. Oh, coba ngadak naon bogana euy. Wadan usaha teh. Kalau keur maradog markisa. Hei. Jangan coba. Masak tah. Aing Hei. Ya, pan eta nu gablegang sia teh diurus ku aja di Paranggongan eta kudu mah di Paraling gitu. paling menta deh Mantap kudu ka imah sia teh coba maling carana. Apaan mana dia eueuh? Allah sia tadi ka aing aya di imah sia teh bebeja. Tah aing diajak tah. Ulah kitu kan teh. Ya, Diajak ku ieu. balik teh. Mun teu diajak mah urangnya moal. Oh cing ecreuh pan eta di Paranggongan ku aja diurus da laku nu kieu teh. Nitah mah mau karung ka urang ku ieu teh tah. Oh, tuh balik. Takop tah, jangan mana nu ngajak ka eta. Balik sia mah. jadi nulingkeun kitu ka urang. Ka eta nu ngajak na oge. Sia mah kitu. Nah. Bek rek balik ka namanya. Tadi kan saya sana, tadi kan, mas, tadi kan eta tong bak. Tuh balik, cek mong ah, hararayang aing mah. Tuh balik sia. Kalakuan teh karari itu nya tah hakan tah sekalian tah. Ceuk sia rujit aing mah coba ngaganaikeun itu ieu sia teh aing teh keur molor. Udah meuni kokekak teh ceuk teh. Mantong sia kitu. Gua mang. Jelema pelit. Bobok sia dasar aki-aki petot. Jauh-jauh teh marek meuli motor teh Mang Tah, didinya tah mengkol kadinya. Oh, ini si kakek. Heeh. Bejana kamari arek meuli cenah kitu. Anak atuh jaganya. Emang si kakek ogen duit kitu Mang? Tanyakeun ka jenisna ayeuna da kamari ngomongna kitu ka Mang. Saha cenah naik ngajual motor cenah kitu. Kembali cenah dibeli cenah cek manehna teh kitu. Nah, itu ah Mang. Ayo bisniskeun Pak. Nah, ini motor jelema duaan Coba kita beli berbayatan karung teh aing. Assalamualaikum. Hei, salam. Kakek. Kemarin Maka dia ngajak. naon gitu? Lain bejana kamari teh rek meuli motor. Motor naon? Oh, motor kamari teh bejana gitu. Heuh, adi kaharti mah sabaraha ki jualna gitu. Saya teh nu bogaana gitu. Hah? 7 juta, Pak. Hah? 7 juta. Motorna mana? Itu tuh. Motor nama iya. Halus kene motor nama terageng. Oh, yang 7 juta. Heeh. Ya 7 Tapi motorna hayang ngelikan heula euy. Mangga wae. Coba naon? Nah, Mang. Oh, iya motor nama. Oh, iya motorna. Ya aing masalah mesin mah rencek ya mah. Saya Yang 7-nya itu. nya 7 ada. Ieu motor agung atuh. Oh. Tapi dalam mau dibikin 2 juta mah dibeli gitu. Wah. Rok ku 2 juta Mang itu. Oh, ari dia dijual we 2 juta dibeli, ya makanya tong dibawa di motor mah itu kartu mah tong diica. 2 juta. Naon sih teh kakek cing ngeuceuk ngerakeun aing gitu masih ya mah meureunang. Make ditawar 2 juta cing mikir atuh. Yo, anu rek beli mah bebas, nawar sabaraha oge. Heeh bebas eta gacik atuh nawar teh maneh mah ngarendahkeun ke batur. Lain ngerendahkeun batur, lamun dibikeun, itu dibikeun mah ulah bisa jadi penyakit. Bikeun 2 juta ku aing di kontanan. Bapak tadi ge nawarkeun teh 7 cik atuh ulah nawar 2 juta. Udah kawani dengan sakitu gitu. Tinggal heula mesin-mesinna sok. Oh, imah diilik kan pada keluar itu nih imah taruh di manian. Nya dieu baralok kitu Pak. Taruh di manian. Sok cing ngeuceuk nawarna sabaraha? Oh, sakitu kawannya 2 juta imah aya dibikeun we gitu. Tong bisnis tong gedekeun batu maneh Gus. Tong sok ngaluluconkeun we dina masalah harga ke. Lain ngalulucon. Pak 2 juta mah sepeda Hah? Sepeda. Oh, ari dibikeun we, aya teh dibikeun mah moal maksa gitu urang mah. Aya dibikeun we, memang aya motorna mah urang halus gitu kan coba 2 juta mah gitu. Ya mah bangun teu bisa nawar 2 juta teh bangun naik kana motor ge bangun teu bisa. Motor mah. Nya bener siap bisa nawar mah ngaluluconkeun. Mana? Iya.
Makanya ngalun kon ayo anu rek meuli mah cek urang mas ngan dibikeun jeung teu nama tergantung nu gablek motor belagug sia teh. Nya mah tuh 2 juta mah abdi. Wah, 2 juta mah urang teu maksa. Balik deui ya. Balik deui. Ayo di dinya nu rek ngaju. Wah, ecreg. Coba tawar jeung nu kitu mah. Balik teh. Kita motor isi pan 100 Nya isi eta Kenapa isi 2 juta? Ai kaharti we. Itu teu kaharti pa mata karek wiga. Teu kaharti nawar jeung maneh mah aing mah. Balik da mana nu rek ngajua meureun tadi na oge urang rek meuli. Wah, ecreg barang tawar jeung nu kitu mah. Lebih benerkeun. Gitu jelema teh urang mah ai rek dijual da teu maksa tadina oge da mun dibikeun 2 juta ku urang dibeli nya itu teh mah teh kun memang tipe peuleukek segala rupa ai teh dibikeun mah sabaraha teuing da tadina ge urang mah keur ngajadog di ditu manehna nu daratang sorangan sabaraha teuing teu kaharti mah geus tong dijual kuliah gering we sia Jelema teu gabelkeun duit Pak Agus. Hayang we motor badag. Heuh jelema stres eta mah. Kamileung nya eta. Oh kabagug bangun teh dina motorna oge lah. Mantap ge lah.